Ngaran kuring Fahmi. Ayeuna kuring bakal nyaritakeun kejadian anu ku kuring alaman basa tahun 2017. Kuring jeung babaturan kuring ngarencanakeun jang indit ka curug. Kuring indit teh aya kana 5 orangna. Nyaeta kuring, babaturan kuring si Dodi, si Gilang, si Maya jeung si Siti. Limaan kuring indit. Nyaeta ti imah si Dodi kisaran jam 3 sore. Maksud jeung tujuan sangkan bisa nepi saacan peuting. Singket cerita, kuring jeung babaturan kajebak macet anu panjang di jalan. Padahal harita kuring teh geus ngabejaan sangkan lewat tol kanu jadi babaturan si Dodi. Tapi manehna kalah ka ngomong lamun lewat jalan mah leuwih gancang jeung manehna apal kana motong jalan. Antugna kuring jeung babaturan teh kajebak macet aya kana 2 jamna. Anu tadi nama kuduna jam genep geus nepi, tapi ieu mah masih keneh di jalan. Kuring diuk dihareup jeung si Dodi. Basa kuring nempok ka tukang, si Gilang, Maya jeung si Siti mah sare meureun pedah tunduh nungguan ieu macet. Singketna jam 7 ge kuring jeung babaturan karek asup ka daerah eta curug teh. Basa kuring jeung babaturan keur ngobrol. Si Dodi ojol-ojol ngomong lamun HP manehna pareum. Kuring ge muka HP jang nempo Google Maps. Tapi basa kuring muka HP geningan eueuh sinyalan. Nya harita kuring kanu jadi babaturan anu sejena nita sangkan ngecek HP-na sugan maranehanana mah aya sinyalan. Tapi kenyataanana kabeh HP teh eueuh sinyalan. Kuring nanya ka si Dodi, lamun manehna apal teu jalan ka curug anu rek dituju ku sararea. Manehna ngajawab yen manehna teu apal pisan kana jalan eta. Si Dodi oge inisiatif jang neangan warung atawa pamukiman warga sugan maranehanana mah apal jalan ka eta curug.
Kuring asruk-asrukan mapai jalan geus aya kana 2 jamna. Nya saeutik kuring ge rada was-was kumaha lamun kuring jeung babaturan teh jadi nyasab. Basa si Dodi asup ke salah sahiji jalan anu mana jalanna teh poek tuluy loba kujujukutan jeung sepi. Si Gilang nempo siga aya imah anu teu jauh ti jalan eta. Tapi nempo kitu kuring mikir saha anu nyieun ieu imah di ieu tempat anu poek jeung sepi siga kieu. Tapi kusabab geus ngerasa capek jeung tunduh kuring jeung babaturan ge mutuskeun jang ngilu sare heula di eta imah. Basa kuring geus deukeut jeung eta imah, jeung geus aya di hareupeun eta imah katempo lamun eta imah teh hiji panginepan. Nya kuring jeung babaturan milih langsung nyewa eta panginepan jang sare sapeuting mah. Basa datang ka eta panginapan naha kuring ngarasa siga aya anu aneh. Jeung katambah imahna anu geus kebul pinuruntah daun jeung lampu anu sakitu poekna. Kuring ge nyampeurkeun ka nu boga panginepan maksud arek booking kamar. Tapi basa kuring nyampeurkeun ningan anu ngajaga eta tempat teh hiji awewe geus kolot. Kuring jeung nu jadi babaturan ngomong rek booking kamar panginapan jang sapeutingeun. Awewe kolot eta ngomongna ngan aya hiji kamar. Dan aya sakamar. Bari ngomong bari nempoan hiji-hiji beungeut babaturan kuring nya kaasup ka kuring. Sanggeus kuring pesen kamar kuring arasup ka jero kamar. Harita kuring sare teh 5an sakamar kusabab ngan aya hiji kamar teh. Singket carita kuring 5an teh geus sare ngan kuring kahudangkeun gara-gara aya sora anu ceurik. Eta sora anu ceurik teh kadengena siga di luar kamar. Kuring ngahudangkeun si Gilang jang maturan kuring nempo saha anu ceurik teh. Kadengen teu? Eta
sora anu keur ceurik. Satu nu cerik waya kieu. Didengean maneh meureun eta mah lah. Sare. Unduh. Udang. Hei baturan. Urang tempo. Nah saha nu ceurik waya kieu? Emang ada gua keur sare. Bahasa kuring nempo. Saha anu ceurik? Hah? Kuring rada ruas. Sabab anu ceurik teh awewe kolot anu boga ieu panginapan teh. Kuring nyurungkeun si Gilang. Jangan nanya ke awewe kolot eta. Dan basa si Gilang geus nepi tukangeuna. Ujug-ujug eta awewe kolot teh seuri sabari nangtung jeung langsung malikeun awakna. Geningan eta beungeut awewe teh jadi robah. Anu tadi nangan ukur ketinggali karijut jeung pias ayeuna jadi katempo pikasieun jeung loba getih ngucur dina panonna. Ningan lamun eta teh curig. Kuring ge muru lumpat ka jero kamar. Langsung ngahudangkeun si Dodi, si Maya jeung si Siti. Jang buru-buru indit di ieu tempat. Sabab lamun panginepan ieu teh sangat. Sanggeus kitu kuring langsung lompat ka jero mobil. Ngan basa kuring di jero mobil eta jurig teh lompat ka hareupeun mobil jeung ka luhur mobil. Kuring anu geus ngarasa sieun. Nita si Dodi jang buru-buru maju. Don, buru Don. Maju Don. Maju. Basa kuring nepok ka luhur mobil. Ningan eta jurig teh geus eueuh. Sanggeus eta jurig teh geus eueuh. Kuring ngarasa ngemplong. Sabab ayeuna kuring jeung babaturan bisa bebas teh eta jurig. Tapi dari lati harita nah kuring ngambe aya bau hanyir getih jeung bau bangke di jero mobil. Tuluy tegung si Lila babaturan kuring si Maya ngagorowok lamun tak manehna aya anu nyekelan. Sontak kuring jeung nu lain langsung nempok ka palebah bagasi mobil. Basa kuring jeung babaturan kuring nempok. Kuring soak lamun eta jurig teh asup ka jero mobil. Si Dodi anu tadina santai mau mobilna ayeuna jadi panik sabab kusieun. Ya akhirna kuring babacaan sabisa-bisana.
Di mana waktu babaturan kuring panik kabeh nu aya jero mobil. Kuring teh campean minta tulung ka nu maha kawasa. Tapi sanggeus kuring babacaan tekung silila eta jurig teh ngiles ngaleungit geus eueuh deui di mobil. Bau anu tadina kaambe geus leungit. Nya harita keneh kuring jeung nu sejena mutuskeun jang balik kusabab pamikir kuring geus moal bener lamun diteruskeun mah